Ulah babari kagoda ku kata nyaman. Eta ngan ukur bakal jadi jebakan ngarah maneh bisa abus karena permainan. Ibarat dina game, maneh ukur jadi karakter dina game eta. Dan si itu sidik jadi anu main keunana. Nyaman teh sederhana, nyaman teh jagoan pisan. Bahkan saking jagoanana, rasa eta bakal bijil ku ukur dibere perhatian anu leuwih. Tapi saat maneh geus abus kana eta jebakanana, maneh bakal labuh dan maneh bakal hese nangtung deui karena maneh geus kajebak ku permainan maneh sorangan, karena maneh geus nyaman jeung jelema anu ukur nyieun maneh jadi permainan. Kades ya, maneh ulah jadi target permainan anyarna.